Abi di dieu salaku moderator anu bade mere nyohoka mararaneh nu aya di dieu nepikeun tentang materi debat Covid anu bahwasana di dieu teh keur aya musim Covid-19. Urang salaku manusia karena moal mungkin mun urang nyembuhkeun kitunya, jadi urang teh sahadeuna bisa nyegah gitu. Kumaha amun cek kuring diayakeun vaksinasi. Tah anu keur teu divaksin kumaha ku urang dibere sanksi. Jadi abi minta perwakilan di salah siji mere kasetujuan yang teu kasetujuanna sareng alasanna kunaon gitu. Setuju karena jelema teh itu boga duit, terus kedua ekonominya kurang, jeung penyakit teh aya nu jalan. Penyakit apa? Jero seperti jantung gitu. Jadi henteu sakabehna Bisa vaksin, terus aya nu bisa nanya ngomong itu Covid langsung gitu. Kumaha pendapatna di mun pendapat orang samara sih ya setuju gitu. Karena mun diayakeun vaksin kan eta demi kebaikan sadayana tina seluruh Indonesia. Lamun masalah sanksi gawas gitu kan eta karena anggaran. Jadi KW oge kudu patuh. Muncul eta kan nang sinan terus ambe paratu ka peraturan yang bisa diatur pemerintah. Kan kalau baan jalma teh kumahanya ngalanggar aturan pemerintah anu dititah ngaji domba pake keluar aja divaksin umum hampura bapak nah jadi sakitu pendapat di kelompok kontra sareng pro jadi aya nu bisa setuju aya nu bisa setuju amun cek abi mah ambil positif naga ya amun mau divaksin ada ricing di bumi tong ka mana-mana karena penyakit Covid teh sudah tebaran di mana-mana urang teh nyaho aya di mana da teh kok jadi gitu ya jaga jarak ini hapunten ya itu jaga jarak jadi eta ti materi nu kahiji terus materi nu kadua jadi nu kadua materina jadi kumaha cek araranjeun teh amun urang bade mamiangan atau keluar di bumi teh kudu pake masker atau henteu setuju teu setuju naon teh setujuna Karena jelema teh aya percaya itu soal Covid-19 ieu. Terus lamun urang mana-mana keluar pakai masker wae kan enak jelema. Terus lamun jeung ka warung masa ka warung tuang beli uyah terus merupakan masker kali ribet ya Jadi aya nu setuju aya nu setuju. bener Beda prinsip jelema beda-beda. kunaon kelompok ieu bisa setuju misalnya cek kelompok sebelah kan aya nu teu percaya ayana Covid-19 tapi lamun misalkan teu percaya kunaon loba jalama anu paling gara-gara Covid-19 Karena teh sakabehna penyakit di Covid-19 jadi aya bawaanna ti penyakit serangan. anu mau teh eta teh sakabehna Covid-19 nah heuh sih nya karean berita cenah eta teh sakabeh Covid gitu cenah jadi aya we penyakit bawaanna zaman ayeuna mah cenah nya bersin oge bisa ka Covid kumaha tanggapanna lain karena bersih karena Covid kan eta sebagai karena Covid jadi bisi Covid jadi kudu dirawat di rumah sakit nah jadi eta alasanna kemana-mana kudu pakai masker teh ulah aya bakteri-bakteri yang itu virus-virus masuk ka tubuh urang teh jadi nya sakitu tanya di urang teh jadi intina mah urang teh kudu nyegas encan terjadi gitu amun geus kejadian mah hese ngobatana gitu jadi mending ge nyegah aya baikna aya hentina eta ge jadi lain sababna bersih teh disangka Covid tapi kek itu teh gejala-gejala cenah cek ieu nama jadi teh sakabeh bersih batuk eta gejala Covid sakitu we ti abdi ti arurang anu tos ngaikeun debat Covid hampura bila aya kesalahan di omongan atau aya omongan anu teu meunah sekiannya tetap jaga kesehatan mohon dengan cara memakai masker terus cuci tangan di tempat-tempat umum terus ngejauhan tempat anu rame alhamdulillah ayeuna Indonesia tos teu atanapi tos jarang ngadengit tentang Covid atuh nuhun tos ngajaga
jangan nuntut mematuhi perintah protokol. Sampai beti ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.